kita moal jarak moal ieu mah alpukatnya. Tah jadi cimelak alpukat teh upamana bos dia hiji make antara kana tangkal nu ieu teh make antara make jarak moal alpukat teh pandungnya kitu mun alpukat teh ditu. Tah jadi si alpukat teh bos di dia hiji tah diukur kurang teh make antara ka dieu jauhna kitu make jarak moal jadi kana teh matak balanya jadi matak bala. Tah jadi alpukat khusus imah khusus alpukat. Tah alpukat di dia menang ored nanya. Jarak ka dieu sabaraha jarak? Sabaraha jarak ka dieu na? Oh, alpukat deui, alpukat di dieu teh. Ulang hari eureun batur, Kang. Kan? Da pepelakan teh kudu eces jeung jentre. Ye kapan nya ye? Cek Akang ukuranana sakitu, abi pan hayang apa jarakna? Apa da ieu ge moal teh nyaho masalah jarak mah, da moal aya nu ngirim gitunya. Ngan meureunnan alpukat tungkul ngirim binihna. Jadi cep di dieu tah dia teh make antara ka dieu. Jarakna? Henteu alpukat deui, alpukat. Di dieu teh melake bos di alpukat teh. Salilieur aing mah. Di dieu teh ka dieu jarakna make jarak deui. Moal alpukat bos tuh perantara renggangna kitu. Ai jarakna? Moal jarak memual jadi khusus alpukat ti dia alpukat nya jarak moal ya dengekeun gara moal nah atuh jarakna sabaraha jarak moal ku alpukat ngungkul ai jarakna dah lamun di dinya hayang mah eta make jarak tang kan lamun melaksahang make jarak pedas make jarak eta mah bos jarak tangke supaya pedas ngaribonan kada taka jarak maksudnya lain tangka jarak tang sudah dipahen jarakna ti di alpukat jarak ka dieu sabaraha jarakna oh jadi ari jarak yang antara teh sarua eta keneh atuh manis sok ngariwah ai kumaha ngabejakeun anak ka barudak atuh teh sugan teh make jarak moal urang alpukat tungkul khusus melakna kitu